Mar bejakeun ceuk saha aing bae. Ai saurna mah agan maot teh saur juragan dorna. Ceuk si guru dorna, sumuhun. Sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna. Teu kagoknya dunungan mah jeung naga gelut teh. Ari ieu jeung entog we ieu. Heeh. Ari aka apa naga? Apa si teh? Sagede kumaha jeung Japati. Putih kuning abang ireng. Putih kuning abang sayang. Jang cicing. Puasa di Ciduhan ya, paduli Ki Garing. Anu ngalamar seur nu bogoheun. Ka pabajikan aing loba nu bogoheun. Sumuhun. Tak ieu ge pun lanceuk rek ngalamar, dagur wae goblok teh. Hayang dijejek aing. Pakai baju naon, Mar? Karsiagan baju Pemda. Atawa baju pramuka. Otakna teh ampun. Ada napi ku abdi pasiean ieu legging. Legging maca. Kebayang juragan Bima make legging mah teu ngagenuk. Depek ka dibayang-bayang kitu aing. Jangan aya sae mara loba nu ngalamar ka Ibu Ratu Arimi dewek teh ka itu teu tega deuleu. Teu tega aing ningali Ibu Ratu Arimi diparebutkeun bari can puguh juragan Bima teh maot di heunteuna. Sanajan kabejakeun juragan Bima teh geus maot tapi hate mah aing tetep ieu teh teu mungkin. Heeh. Percaya teu percaya lir beneran. Ieu barang ya astra jingan nuju ngadangukeun bangbung hideung. Kalaresan ieu Arya Bima salaresna Bima teh teu acan maot malahan kengeng pangalaman anu luar biasa di lautan. Ieu Bima maksad bade ngadugikeun pangalaman ka Semar Badranaya margi pangalamanna cocok sareng anu disaurkeun ku Semar Badranaya. Sada naon doh? Aja kaget ya aing. Pot. Uluh. Lain teu mungkin nu maot hirup deui. Aja kaget ya aing, Pot. Nah dedengeun teh mineng. Daremen dedengeun teh. Lami-lami asta jingan ningali Bima ngegedeg ti katebihan. Ulah, Bapak aya jurig, Pak. Aya jurig, Pak. Alas ya. Kunaon akang silaing lompatan, Pak? Tulungan, Pak. Pak, naon setene lompatan? Aya jurig, Pak. Jurig naon seti beurang? Aya jurig, Pak. Aya jurig, sumuhun, Pak. Uluh. Manya seti beurang aya jurig, jurigna linglung. Baru kana peuting beureunan. Jika kumaha jurigna jang? Awakna hideung, Pak. Beungeutna bodas. Di mana jang? Payunan abdi aing. Teu saha. Demi Allah aya jurig, Pak. Du bener jang. Da balik ka demi Allah si aing mah jurig. Asli aing daula nepi ka murid ka 10 punuk. Pak, jurig, Pak. Aja kaget ya aing, Mar. Tuh nih, Pak. Ayana jang. Tah bapak teh cabut nyawa teh. Udah malaikat jurig. Oh, gula jurig teh malaikat teh. Jurig naon jang tinggali, Pak.
Raden Bima utawi Bratasena tuminak dateng angarsa. Jurig na wala. Ayana, Jang. Ulah siya teling datang aing. Wala jurig goblok. Ayari riwa. Keun bapak cenah dihakan. Udaon mar, Jang tulungan aing, Jang. Udaon datang aing teu reling. Jang, udang goblok. Ayana, Jang. Mar, agan tong dicekek. Datang aing jiga nu soak sia kunaon, Mar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu teh agan teh ririwa. Atanapi ieu teh agan teh Juragan Bima masih keneh jumeneng nun. Upami agan diriwa panginten agan teh ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima. Komo lamun kunu kawasa kabedol ku kapanasaran haliah dunya. Aya kapanasaran, aya kahariwang dina mangsa agan ngalepaskeun nyawa jadi marakayangan aya anak. Nah, ieu teh agan teh ririwa atanapi masih keneh jumeneng. Bar, di sim abdi agan. Si Semar nyangka jurig aing. Tingali Mar suku aing masih keneh napak kana taneuh. Aing hirup keneh Mar. Aya anak. Agan teh masih keneh jumeneng. Aing hirup ceuk saha aing bae. Gusti nu agung agan. Paingan hate teu percaya salira maot agan. Ceuk saha aing bae Mar. Jang, udang Jang Juragan Bima masih keneh jumeneng Jang. Udang Jang, udang Jang, ganeng. Apaan sih di kerteling cicing? Coba teh si koplok. Udang Jang, Juragan Bima masih keneh jumeneng. Allahu Akbar. Agan. Pot. Agan masih keneh jumeneng. Aing hirup keneh buat uluh Gusti nu agung agan. Saurna agan teu maot agan. Ceuk saha aing bae bot. Agan gujrud agan teu tos maot agan. Malahan abdi minggu kamari abdi teu tahlil. Ceuk saha aing bae. Pak Dola, hudang dola, Juragan Bima masih ada jumeneng hudang dola, hudang siapa buru dola. Aduh, Gusti agan dola. Ada. Keuleuh teh ceurik sia teh aing dah. Agan saurna agan teh maot. Ceuk saha aing bae heula. Pak wartoskeun Pak. Bagja agan masih keneh jumeneng. Mar, bejakeun ceuk saha aing bae. Ai saurna mah agan maot teh saur Juragan Dorna. Ceuk si guru Dorna, sumuhun. Sidik aing teh dititah teh ku si guru Dorna. Agan dipiwarang. Aing dititah ku si guru Dorna Mar. Uluh. Dipiwarang naon agan misi rokok. Cicing saya tong heureuy wae. Dadorna mah tara udud. Ya. Tara meuli lain tara udud teh.
pernah aing ningali dorona udud surutu dulu badag gini agan teh dipiwarang ku dorna ingi dipiwarang naon agan cobi aing teh mar dititah ku si guru dorah teh nyata dititah neangan Tirta Pawitra dipiwarang milarian Tirta Pawitra ulu pas nu apa we ulu naon Tirta Pawitra teh Tirta teh hartina cai ai Pawitra teh suci jadi cai kasucian oh dogan nepi ka heureut ieu pamikirna mah jeung dogan cenah miwarang milarian Tirta Pawitra ka mana mimiti aing dititah teh ka leuweung bar ka alas Tibrasara tuh berarti bener kalapa lajeng aing init ka leuweung bar di tengah leuweung aing pangijing dua buta bar kemar ngahalangan ka aing ku aing kita dua buta di paehan bar ngahalangan ka aing ulu lajeng aya tangka ka aing di laut bar dina mangsa aing keur ngubek laut aya nu datang ka aing bar saha kan hiji naga bar datang nyamperkeun ka aing ngajak gelut eta naga nyerang ka aing eta naga aing gelut jeung naga ulu agan gelut jeung naga aing gelut jeung naga teu kagoknya dunungan mah jeung naga gelut teh ari ieu jeung entog we ieu ari aka apa naga apa si teh sagede kumaha jeung Japati naga mah gede teh gede Japati na dua asa ngabe ngomong nanti si ieu lajeng eta naga ku aing dibatek mah naga teh dibatek ku aing dibolitkeun kana beuheung aing mah mana jero baju aing aya orai ngabulit ka beuheung aing mah ulu luar biasa tuh Pak Bapak meulikeun ular kobra nya Pak sugana dipacok tulu Bapak maot ka Bapak teh kitu we sia mah lajeng dina bangsa aing keur sape di tengah lautan ngadak-ngadak eta lautan teh mar simpe anu tadina omak cing jalalegur ngadak-ngadak simpe mar angin eueuh aing ngamang di lautan mar agan ngamang tapi teu koneng naon sia jing kalau nyengker dinas itu serius dunungan jejak syagwai edan karasa puas lajeng dina bangsa aing keur ngambang kitu mar anu kaluar tina awak aing ulu aya nu kaluar tina salira agan bener naon cahaya opat warnane cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang jang cicing puasa di Ciduhan ya paduli gigi garing lajeng eta lila-lila cahaya teh ngawujud mar jadi makhluk cahaya teh ngawujud jadi makhluk naon sarua jeung aing sami sareng agan hiji ngan awakna leutik mar sagede congcorang salirana alit sageng congcorang hiji napak sanjang mar di laut ulu ditanya ku aing saha sia kabeh agan lain pan itu teh ngobrolkeun sorangan cicing itu teh ngadongeng babal sakalancuk teh bebeletuk deui aya aing ngamuk di dieu
beda-beda teh jeung teras gebuk teh ampun teu pindah aing bade dieu tah pot pindah deui ka bade aing rujit teh sia aing lajeng ditanya ku aing saha sia jawabanana aneh mar naon sia teh aing teh sia teh aing teh sia neangan naon sia Bima datang ka dieu jeung Bima leutik lajeng jeung aing dengan Tirta Pawitra lamun sia hayang nyaho Tirta Pawitra asup kana ceuli aing saur saha jeung Bima nu leutik jeung aing teh boro-boro teu mungkin aing kudu asup kana ceuli sia pamohalan aing kudu asup kana ceuli ayeun jawabanana leuwih aneh mar naon tong boros sia Bima dunya asup pada ceuli aing ulu jero ya ilmu teh deuleu jero naon boro-boro jero aing teu ngartiin ku teh lieur jero kana jet pam tuh mungkin aing asup eta mamar dina bangsa aing teu percaya aing asup kana ceulina aing kasedot ku ceuli pus kana ceulina teh jelema wallah lebat asup pada ceuli bar ulu aya naon nya teh ceuli cicing baba beletuk kana ceuli teh teh pas aing asup kana ceuli teh ngadak-ngadak mar kakara umur hirup aing mangihan kagenahan jiwa anu luar biasa betah aing dina jero ceuli bar tiis ceuli herang panon aing teu lapar teu hayang nginum teu hayang naon-naon genah jiwa aing bar teu loba kahayang estuning masrakeun sangarupana kana umur beungalam lajeng Bima kumaha sia rasa di dieu jeung aing teh genah di dieu aing teu boga rasa naon-naon aing genah merenah tur tumanina tah anu diteangan ku sia teh hakikatna jiwa katelangan jiwa sia ceuk eta Bima leutik kaluar sia Bima aing teh embung marda betah lajeng nah eta mah prai teh cahaya nyeretkeun ka aing mar aya cahaya nyeretkeun ka aing terus teh aing kabus ka lautan mar didinya mar aing mikir jing horeng aing teh pangih jeung jati diri aing mar aing pangih jeung aing sorangan mar antara kuring jeung kurungna antara jisim jeung kuringna papangih paingan cik Semar baheula lamun ngaji ulah keluar tina diri lamun ngaji keluar tina diri maka sasar hirupna lamun hayang apal ka dirina kudu apal ka Gustina di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup anu kagungan mar aing geus pangih mar ayana paingan salira cahaya gilang gumilang agan tingali jang pamenteuna nepi ka cahayaan kieu jang luar biasa dawala dunungan aing jang nepi ka cahayaan kieu dunungan nyaa sarua we teh dari kieu polos pisan teu ngaingeun nu kitu lieur lah heeh Gusti daya jelema taratirakat teh nu kieu ye jadi atah tarata pakur teh kieu teh tepi ka hartieun teh hare-hare kitu nya weh indeng nyaho deung mah jadi aing teh geus pangih ka diri pribadi bar jadi luar biasa omongan si Semar kapangih ku aing bar hiji eta aing terek bebeja ka sia kaduana aing teh yang balik ka Pringgandani sano aing jeung si Arimi mar uluh sia ieu ye nu riweuh mah ieu cilaka ye laon sia ngagebeg bar jawab
yang cing bejakeun ya Jangan. jelaskeun kan jajang kayani pringgandani yang tidak bola ku jadi bola sok panitana ge kakak Nitah deui sia mah. eta tadi ngecebrek sok jang sieun disentak moal aya naon pot nguningakeun agan naon saparantosna agan kawartoskeun maot teh di pringgandani teh aya kajantenan kejadian naon sekali oge kusia kaing mah geuleuheun nyetak wae liang teh aing rempon itu tadi aya kajantenan agan kejadian naon punten ieu nyagan naon apan agan teh kasaurkeun maot gigi atuh gojrud di pringgandani teh juragan Arimbi teh punten jadi rana punten ye uloy tah kulantaran kawartoskeun juragan Arimbi ratu pringgandani janten rana breng teh agan naon seueur anu ngalamar seueur nu bogoheun ka pabajikan aing loba nu bogoheun sumohon tak ieu ge pun lanceuk rek ngalamar dagur wae goblok teh hayang dijejek aing henteu agan mun bapaknya nah tong dieu Aku batur mau. bener syamar bogoh ka pabajikan aing demi Allah agan teu sing culang ngapak teuing Aisyah yang modaran aing paehane aing Aku batur mau. sangareunahna uloy ulah tah kulantaran seueur ting anu ngalamar kapaksa di pringgandani teh diayakeun saemara belabar kawat adu jago aya saemara sumohon adu jago saha-saha nu tiasa ngelekeun jago saemara tiasa ngaboyong ibu ratu Arimbi saha jagona tuang putra saha Udin Coba. timimitirah anak Bima jadi Udin blegug saha tuang putra Gatot Kaca jadi jago saemara bar jisim abdi urang ini ka pringgandani bar diaut-aut ku aing eta saemara kumaha diaut-aut saemara ku aing kupingan teh agan bade ngawut-ngawut saemara Allah. tinggi tegeunah pabajikan aing diparebutkeun bar ari agan angkat ka lautan bawartos ka tuang garwa henteu jadi sanu lepat aing Wah, iya. waduh si Semar edan iya kejadian teh parantos aya dina kungkungan kodrat irodat numur beng alam iya teh hiji ujian kanggo agan saparantosna agan nyaeta menakan pangih jeung jisim jeung kuringna gigi da ieu mah bogan agan nangtang kana pasoalan bade dikumahakeun ayeuna kejadian ieu ya hayang rengse upami hayang rengse agan kaitu ulah nyanak tina nafsu ulah nyanak tina dendam benci jeung kasulit hati jadi aing kudu kumaha tah agan ieu saemara teh parantos ngajantenkeun ketok palu undang-undang Ibu Ratu Arimbi Nah, aturan jadi rengsena teh kedah jago saemara eleh beres. jadi aing kudu kumaha tah agan supaya rengse kejadian kaitu mah kaitu jeung wayahna agan kedah ngiring saemara aing milu saemara sumuhun ngalawan si Gatot sumuhun Thanos naon sia juragan Gatot Kaca teh putrana juragan Bima kawas apa kena pancak kaki ayeuna teh dari gelut marebutkeun Ibu Ratu Arimbi nanaonan marebutkeun bapa jeung anak upami kitu tong kagok juragan Bima jeung juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu Arimbi bapa jeung abi hanya ulah Dah, marebut kenal dah. marebutkeun naon entog
diuk jang. Atuh aing datang ka itu ge birat mar aing datang ka itu tah. Ka ituna ulah ngange acuk anu ieu. Jadi aing tong make baju ieu, sumuhun. Pakai baju naon mar? Karsagan baju Pemda. Atau baju pramuka. Otak teh ampun. Ada napi ku abdi pasien ieu legging. Legging maca. Kebayang juragan Bima make legging mah tengah genuk. Depe ka dibayang-bayang gitu aing. Jadi aing teu make baju ieu sumuhun supaya caina herang laukna beunang. Nah, Jadi bar beres. ku Haji Sim abdi salira bade pasien acuk. Dah. Si Semarek mere baju ka aing sumuhun. Kang, Tong dipercayakan make jeung mere baju manehna ge buligir. mun ada ge. Cicing, saya teh cicing kumaha? Sok agana peureum. Laceng. Iya Ria Bima meremkeun dua sosana. Dijian ku Semar Badranaya. Leungit tiri anu sayakti ilang warna anu senyata. Ngacangelek dadia denawa. Dadia jurig. Kitu ujaring carita. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Uluh Gusti salin busana sapisan. Kalau kabar kita sa. Sing goreng jelema mah kumaha nu nyieun ye euy. Maka Anu nyieuna entok datang lagi meri gitu. Halo Bapak itu naon juragan Bima jadi kieu? Pak cicing jang kumaha aing eja. Halo jadi benteluk ge da Gusti nu agung. Nah aing jadi kieu mar. Tah upami kieu mah moal aya nu uningaeun ka agan. Hebat si Semar. Ngiring saya maragan jadi mar. Tah ganti wujud nami gentos. Ngaran aing ganti sumuhun. Saha mar. Ku abdi Pak cicing goblok gandeng asih. Akang rek kau teu meunang Kang. Ulah ku sia teh liweuh-liweuh. Sok emar meh tereh. Salira di pasyanami ku Jisim abdi Pawana Suta. Walah. Pawana Suta sumuhun. Aya hartina aya. Ari Pawana teh hartina teh angin. Angin sumuhun. Ari Suta teh tolak. Aduh. Jadi agan teh tolak angin. Tapi kapipilu mah sia cicing. Carekeun. Pawana teh angin laras. Ari Suta teh anak. Jadi Pawana teh angin, Suta teh anak laras. Jadi agan teh anak angin berarti hitut. Aduh, eta. Cicing jadi jejak ku aing goblok. Nah aing anak angin. Apaan agan maka pungkur dirorok ku Batara Bayu Dewa Angin di sawarga Maniloka. Walah. Gitu. Dalem Semario. Luar biasa mar mangga agan. Ngiring saya marah. Jadi mar, hayo mangga urang pada berhayu mar. Ini mar. Hayu jang, alim. Naon? Alim. Tara-tara. Nah, tara-tara saya make jeung alim. Biasa Hah? berangkat. Biasa ge panggeulan. Naon diperingkeun pada hareudang? Biasa ge panggeulana. Peda ngalakap lah kan. Dangukeun ku bapa. Naon? Apaan urang terek ngalamar ka itu teh? Edek nyamar. Hartina nyumput buni nu caang nebrak bari jeung teka temong. Gitu. Tuluy. Ayeuna juragan Bima anu keur nyamar bareng jeung urang tiluan.
apa di peringganan itu lo banu apalun ke urang teh sok rek kumaha ai heueuh dulu jang nginum cerang isuk-isuk saya jadi cerdas Aduh. heeh tapi heueuh jang moal nu apaleun ka sia jang moal nu apaleun tuturkeun bapak jang percaya ke bapak model bala Ya kan. percaya lain naon di peringganan itu teh gede hutang Paingan sieun. dar ka itu lo nu nagih pan lieur kaina ayo boros teh teka catur di jalana pawana suta sarang semara badran naya sapala putra marantus dumugi nyata di negara Pringgandani anu kiwari nuju lumangsung saya mara belabar kawat adu jago nyata Raden Gatot Kasakiwari ngalawan patanang anu pamungkas nyata di negara Guha Kendra Kakasi Lodra Parisangga beki yakin aing Kumaha kulan. Arimi bakal ka pemilik ku aing sabab aing ini jadi patanang anu pamungkas poe ieu. Gelis Arimi bakal kaboyong ku kaula. Patanang anu salajengna Saja. nyaeta Prabu Lodra Parisangka saking negara Guha Kendra. Da geuning. Ieu aing hayangnya. Ya bener ilmu bapak dewek lu Maka eueun nu wawuh kaing nu apaleun? eta tukang baso di Parapatan kaing pan aing diboga hutang 50 Ya bener. dengan nu nawaran deui kaing teh Nawaran kumaha? nyebek deui aing Lanjut. luar biasa leung kan bapak aing nu nagih heeh yang juragan Gatot Kaca dulu ngalawan Raja Orai lu Ya kang itu. tapi ketang dari wang aing mah Dari wang kumaha ya Kang? teu hariwang baheula ge pan keur leutik ngalawan naga Persona segede kieu bisa nu lawan teh Ya bener aku. heeh teu lila geuningan komo ayeuna geus gede nya euy Ya. heeh euy ulah harap teuing syup ieu Lodra Parisangka sareng Raden Gatot Kaca sanes Sumaradan banting binantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan sadayana para penonton surakampal hambalan ningali Raden Gatot Kaca Pitotama sareng Lodra Parisangka hidup jago hidup ajar Syekh Gatot Kaca inung maneh kaboyong kowe mayu wat oi wa oi edan ya oi dah kehel siang kurang ajar wat la
Kogas tenera ningali ingkang samya pada ngalaga. Iya ingkang ngalaga, ingkang samya ngalaga. Giri lusi lan paingan, giri gunung lusi cacing, paingan tersangka serebuk samerang nyamuk, edan si Gatot Kaca. Loras itu. Alah anjir aing teh gagah di negara teh aing teu lila di Semoho eta. jeung tibatan aing kudu mawa paisan kosong ka negara aing. Makula. Sabab aing cita-cita yang kawin jeung arimi aing. Hai para badega abdi ka dieu. Katingali biaing eleh sumuhun Gusti abdi geus sedih. Abdi geus sedih heueuh. Tajeng tibatan aing balik mawa paisan kosong leres. Wayahna Ibu Ratu Arimi tingali anu dipajangkeun dina papangungan. Anu mana itu? Itu tuh. Di mana badega keur leungah wayahna culik. Culik, culik. Sae mangga ya. Kamu. Ampura Arimi. Ningakeun kasadaya para penonton sanaos ayeuna waktos masih kene siang kumargi patanangna parantos seep ieu saemara ditutup waktu panjang Karek kieu kita kahar ye dagang aduh. karek datang kieu karek lajo panitia ada yang namanya datang Jarang kene panitia sia. jadi jualan cara payu pisan panitia jadikan we sahabat atau panitia der we ka dinya lah panitia ngomong naon anjing oh abdi jualan ya panjang tapi teu kaharti cia cing naon atuh cia teraskeun cia ya kaulang na me datang sia karek karek dasar cia dasar cia semua hendak kumaha patanangna parantos seep hiburan cia ya karek datang di organ atau cia hiburan Baban, cia. baban, lo, kumalo, cing karunya ka para penonton baban, pang-pangna nyata anu icalan, anu name sumping, maksudna teraskeun ieu saemara, teraskeun kumaha patanangna ge pantos seep, nah hidup pengalaman ucing, ayeuna mah bebaskeun ieu saemara teh. Bebaskeun kumaha? Bebaskeun we. Saha wae urang mana wae ti mana wae anu memeka hoyong meka palai ka Ibu Ratu Arimi oge bisa ngalehkeun kaula salaku jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Ibu Ratu. Atuh kedah we di heula, teu kedah. Cukup kaula we. Teu kedah we di Ibu Ratu, teu kedah, sok kaula we. Oh saya mangga. Teu kedah ka Yanto, teu kedah. Tegedah. Nguningakeun ka para penonton. Aya kalongaran ti jago saemara, wire saemara diteraskeun. hidup panitia lanjut aku cinta padamu panitia Aing teh cinta ka sia. Kalayan patanangna dibebaskeun. bebas kumaha cia ya Saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani.
diantosan sajam kapayun upami teu aya ieu sayembara ditutup. Daftar tahun. Sok aja daftar Daftar tuhun. Daftar jebran. Sok daftar. aya nu luncat nyata asta jinga sareng dawala anu bade ngadaftarkeun ieu Pawanasuta. Abdi Seperti abah hitam. dulu itu ye jelema lu. Be nu daftar teh nu kararieu ampun. Bade ngiring daftar mang sumoho ulan. Bener Bapak aing euy. Juragan Anom. Juragan Purbakesa. Bapak urang deula. Matak ulah camplak ka kolot teh tempo elmuna deuleu. Gitu. Nya. Heeh. Kalaka ngobrol. Anjeun bade ngiring sayembara. Sumohon ulan. Saha anjeun? Lan ngaran. Abdi ulan. Ye. Nya ieu mah Dedi Mulyadi, rayina Dedi Halimi. Eta. Nya. Lanceukna Dedi Wananang. Minantuna Dedi Bolen. Eta. Udah dari koswara. Bade ngiring sayembara. Anjeun sanes ulan. Oh nu tukang sanes. Ye, nu balik kitu abdi mah calo ulan. Oh. Panglayar sumohon marketing. Sales abdi mah ulan. Nya. Saha nu bade ngiring sayembara aya ulan dur abdi saha namina nya Pawanasuta. Pawanasuta sumohon hade ieu ngaran teh. Da jelema ge hade. Mantep jalmina ge. Nya, cik mana? Mangga dihaturan Raden Pawana mangga. Tak iya kulat aji. Aing ngaran alus beungeut rabut kieu. Barudak gak jelas teh. Ieu barudak tidak jelas teh ieu. Sahanyeun nami kaula teh Pawanasuta. Pawanasuta leres. Bade ngiring sayembara sumohon. Pawanasuta kulan panggilan sehari mah ulil. Wah, jadi anjeun teh ngiring sayembara leres. Ari maksud jeung tujuan anjeun milu sayembara naon? Nu kahiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi ja pasti. Nu kaduana abdi teh hoyong gaduh putra itu Gatotkaca. Karsa Gatotkaca diakuana ku kaula teu sudi teuing. Aing gablek bapa jiga sia. Dawala. Baru kana lain bapana bener. Paneta teh bapana dawala. Heupan age nyaho goblok teh. Iya, adegan. Tarala joayang. Ujung ngahareu bos eta. Jadi anjeun teh hayang boga anak Gatotkaca leres. Lo. Beban. Daek boga bapa ieu. Oh, tor yang teuing kumaha. Monya kaula boga bapa juga gitu. Dawala. Baru kana lain bapana meureun. Padahal bapana nya dawalanya. Sapananya nyaho belegug teh. Belegug mun laju mah teu mimiti dawalanya. Laju naon goblok? Laju dalang ali. Oh, saya mangga apa kalau peraturan apa? Lamun maut teu sawios. Bener laras. Tega lara, tega. Pati tega. Haling atuh duanana, ulan haling. Oh saya haling naik. Jadi juragan itu teh Gatotkaca ahli boga bapa jiga ieu. Tuh rayak deui. Upami abdi komo sia. Baru kenalin bapana bener.
Kena teu apa. Hale. Tong tarik teuing karunya beungeut teh pikarunyaeun. Kuatir empo beungeut teh tingali. Apa kaula? Apal. Pamana mengker. Sae mangga. Bawana suta. Kaula mending balik ya ila. Balik ke mana? Kai mah anjeun atuh. Jeung tibatan anjeun ayeuna cilaka ngalawan kaula. Mending ge kieu mending hidep ayeuna ngaku bapa ka kaula. Gitu. Jeung tibatan engke era teu sudi aing gablek bapa jiga sia. Hah? Teu sudi aing gablek bapa jiga sia. Dawala. Baru kana lain bapana meureun. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Dihanap. Koplok teh. Suganda dawala. Kios rokok. Paingan jempe wae dia. Cik hayang nyaho. Raga paing sae. Rek ngalawan atau ini rang atau serang aing sae mangga. Laras anyen tega lara kasep tega pati tega. Puntennya bisi ya bapa kahidep jabala jebut bapa aing. Sudi aing bapa aing juga sia. Edan sia. Dawala. Baru kana lain bapana meureun itu. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Anjir. Sugan teh dawala. Batara guru. Punten kasep. Jika nyaho diheureuyana was. Wat iya. Laonan itu kikituan we. Cik balik. Dengeula cintarik sae mangga. Wat iya. Was. Ku balik. Teu tega kanu jadi anak teh. Teu sudi aing nyaku anakku sia. Goblok sia. Dawala. Baru kenalin bapana gitu. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Anjir. Suganti si dawala. Kumbakarna. What was? Ay si cepot ke kalayanganina janturan naon atuh. Hayangna hoj. Baju siap. Ayo, what? Siap. Wah, siap. What? Aina stiker sayang tumampara. Barang Raden Gatot Kaca bakal dijamak dening nyata ieu pawana sutarek dijamak ku Raden Gatot Kaca. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan namru atuh sarada penonton rewas ningali jago Rabu. What? Jago robo batur hidup pawana suka hidup. Itu. Wah. Oh. Halo? Paman. Kunaon? Lulus kaula paman. Anjir, di kumaha? Teuing teh di kumaha jo leuleus we. Model abdi teh kumaha jo leuleus. Nya. Aduh, Gusti Nu Agung. Hebatnya kitu nyaeur ka bapa bruguk. Kita tuh
Lawan bapak ari kumaha si teh campelak ka kolot teh kumaha sia nu campelak mah nya teu campelak manehnya mah ye kumaha kasep Gatot Kaca ulah temen daek dia ku anakku kaula teu sudi da wala baru kenalin bapana meureun padahal ban bap geus goblok cek ceulik getek aing basuh we teh yang ngaharewas teh teh jeung ngaletakan ngaceuli waduh pemen lir bendra ieu ge barang sadayana para penonton oge para panitia ningali kanehanin Gatot Kaca eleh ku ieu denawa Dewi Arimi kapopohokeun kiwari diriung ku Pardenawa bade diculiknya teku nagara ku Hakendra nanging salah sawios patugas ningali atuh diganjleungkeun kayaanana yen Ibu Ratu bade diculik ladra batur Ibu Ratu bade diculik Ibu Ratu diculik alah cilaka alah punten pawana suta kumaha Ibu Ratu dikepung ku Pardenawa rek diculik kurang ajar pamajikan aing edan wah Bang ulan ka dieu Bang naon abdi mah teu bangsat lain urusan bangsat ke dieu ka dieu nah ulan apa neta tadi ngahiji jeung anjeun sumuhun aing rek nanya ka anjeun saha sabenerna eta Palai Uninga matak nanya ge nya heueuh saha Palai apal iya lalajo ti mimiti atuh lalajo naon aya aing Palai Uninga teu nanyakeun oh sugan teh Palai Uninga aja Palai Uninga kalau ditanya paman lo saha eta denawa teh paman Palai Uninga Jahayang lalajo ti mimiti lalajo naon paman teuing mangga teh lalajo ka dieu Wayahna Ibu Ratu Arimi rek dibantun ku kaula kana nagara kaula. Tobat teh ngampun denawa lir bendra. Barang Ratu Arimi bakal diiwat ku Raja ti nagara ku Hakendra. Aya nu nyabat teh awang-awang lir satabana. Sata hayam. Pana wulun lir hayam sina penting heulang. Duge ka Raja ora ngajengkang kaena wat. Punten Ratu Arimi teu aman di dia punten dibantun ku kaula ieu. Belah mana putrina euy? Eta dipayun, eta dipayun. Di hareup putrina kaling ku hamba sahaya. Tuman teuing ledu kitu mah. Heuh. Ieu gegelis. Cantik sesa ge eta. Hayu Neng dibawa ku akang ka kebon jagung. Naon atuh? Ampun teuing denawa. Ayo Neng daek dijadikeun nomor 18. Ampun iap. Wes. Iya. Wes. Bener-bener teuing sia teh rek nyopoti. aya pas akang teh lah Tuman teuing geuleuh. Bener-bener teuing ha.
cinta padamu. Aku sayang padamu. Wow, 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 wow. Cinta padamu. Neng di mata mana neng? Punten neng. Ayo neng. Para dena wassadena bubar katawuran dibabat ku Yepawana Suta atuh Raden Gatotkaca saparantosna didamangkeun ku ingkang ibu terido yen ramana kada digentos ku Denawa. Ibu batalkeun pertikahan ibu bahaya ibu. Maka sepanaking anak ibu. Ibu batalkeun ibu. Terido putra dalem boga bapak sabode kitu ibu. Atuh hidup make jengayakan pelaturan anyar. Tanpa badami sareng ibu Kasep segala rupa oge kudu badami. Kumaha geus kieu ibu teu tiasa nolak. Tolak ibu, tolak ibu. Wayahna ibu kaula terido Kangjeng Rama Bima digentos kudu kitu. Hei Arimi, rek daek apa moal ke kaula. Tobat ibu, tolak ibu. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Manggulingan Rana Denera. Pejuang mati-matian kepada keadilan. Menawonan dengan baik. Sakit tuh mah aya kadaek. Tinggal daek keureuy maneh mah jang. Nya geus halus sagala rupana mah tinggal daek keureuy. Jeung sawe heureuy mah nalula jeung si Ali wungkul. Yeek Ibu Ratu bade kumaha Ibu? Ratu Arimi iraha kaula bade nikah jeung salira. Ibu tolak Ibu. Kaula teu hayang boga bapa jiga kitu Ibu. Baru kana lain babana mah. Hayang dikecerak ku aing. Mun dagor ku helm. Tanyanya ho didagor ku helm sa aing ra. Ayo ngareos. Ulah Ibu. Bongan hidup Kasep Gatotkaca. Secara hukum Ibu teh sabenerna geus jadi milik Pawana Suta. Dabongan anjeun anu nyieun aturan saha-saha nu ngelehkeun anjeun bakal langsung ditikahkeun. Ya kapaksa Ibu nurutkeun aturan nyatak anu dihareupeun ieu teh salaki kaula Gatotkaca salaki Ibu. Ibu. Ulah Ibu cing hawatos ke Kangjeng Rama Bima. Nah, atuh Kasep cing emot hidup teh salaku satria. Ari satria teh ulah harung gampung, ulah getal sarupateun. Kahiji kitu kaduana anjeun kudu cumpon kana janji. Satria teh dimenangkeun luncalinci luncat mulang udara tina tali gadang. Manya salaku satria hidup kitu Kasep anak Ibu. Raden Gatotkaca emut kana Purwadaksina. Ari Purwa eta wiwitan Daksina.
daksina wekasanana emut yen satria tadi kengengkeun luncalinci luncat mulang darat tali gada talayan kebersihan hati Gatot Kaca malum satria piningit ngarumpuyuk di payunan ieu pawana sutaras emut parantos ngahina Raden Gatot Kaca sadar kana kalapatanana itu ujaring carita pawana suta Bapak mangga Kangjeng Rama salira gaganti Bapak kaula Kangjeng Rama Bima kaula bade disiksik dina maca dicacak di walang-walang nyangakeun salira bakal aku Bapak ku kaula nah daek boga Bapak jiga lentah teu sawios daek boga Bapak jiga kieu sawios teu gengsi henteu malahan kaula hapunten kaula parantos kahina ka salira parantos campelak kalangkungan ningali kana syariat salira dedeh teuing kasih waktu burung dirawu di pangku ku kaula tina karedoan manah oge pasrah kana segala rupa perkara ieu wujudna pawana suta polika jati pulang ka asal dadia Arya Bima deui nur cahaya sesekar iwang nur cahaya sesekar iwang cahaya gilang gumilang obat Kenapa? Anak aing Gatot Kaca luar biasa siatot. Ngapunten Kangjeng Rama dihampura ku aing. Weh, berat itu tukang sisepot jeung Rama. Aganda mang. Waduh, Kangjeng Rama ampura aing tot geus ninggalkeun sia teu bebeja arimi ampura aing teu sawios panutan da kaula mati mimiti salira dongkap ka dieu ge kaula mah parantos terang Ibu Uninga apa kasep Uninga ti mana apaan Ibu Malalajo ti mimiti silah aing dibawa lo punya orang ampura aing arimi ningakeun ieu karaton lain hartina cul kewajiban aing salaku salaki tapi aing maraban anak pamajikan teh lain nganung harti ku lahir wungkul tapi kudu jeung batina sangkan leuwih deukeut ka umur bengalam dina mangsa sauyunan sakula warga sangkan salamet dunya jeung akhirat ngajalankeun sagaloba parentah pangeran kumatak arimi urang diajar deui jeung aing yang sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabagyaan kula warga Jembar Juragan Bima anu kiwari parantos ngahiji deui sakula warga bersatu sing horeng segala rupa oge ku persatuan jeung kesatuan mah bisa rengse segala rupa perkara nya yang sakitu we teh Kang saparakan jahapunten tina samuda kalepatan sakali mudah-mudahan pangaresana Bapak Kades Jabong pangaresana Bapak Aminta cing panjang yuswa panjang jabatanna oge sadayana para aparatur pemerintah oge masyarakatna sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton. Amin. Salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktu surang teh sapat tepung lawung deui. Hatur nuhun.